Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Jian Siti Aulia ti kelas 10 IPS 4. Abdi bade ngadongeng pacang kana kuleget. Ieu caritana. Hiji poe pacang ngadatangan kebon bonteng patani. Borengna keur mejehna arasak. Pacang ngahakanan bonteng. Sanggeus bontengna meh beak, pacang buru-buru indit ninggalkeun kebon patani. Teu patani lila jol patani datang ka kebon. Patani pohara rewas nempo bontengna beak di hakanan pecang. Patani neangan akal pikan newak pecang. Sanggeus ngarasa pancek, patani nyiem jajalmaan nu dibaluran ku leget. Isukna pecang datang deui ka kebon patani. Pecang rewas sabab di kebon aya jalmaan keur nangtung. Pecang panasaran, terus nyamperkeun jajalmaan. Pecang nanya sababaraha kali, tapi teu ditembalan. Pecang jadi kehel. Pecang najong jajalmaan tapi sukuna jadi rapet. Ditajong deui ku sukuna nu tukang, sukuna rapet deui. Ditegar ku hulung, huluna oge milu rapet. Untungna pecang cerik ngagenggeik pasrah kana nasib. Patani pohara bungahna nempo pecang rapet dina jajalmaan. Pecang nu geus teu walakaya ditewak ku patani. Ayeuna moal aya deui nu ngarusak kebon patani. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.